detik ieu menit ieu poe ieu jam ieu mohon saudara selingkuh seni banyak bongkar budaya dan mampak pengantin sepitan lalu dipimpin ku bakar sana Pak Acep Supardi sejak di Kawitan. Payung Agung ngalamakeun kaagungan. Teuing warna sapunacanipun kinekana Maes kemang palar mantes kajajak ieu nu karya
Jogjo naik ke sekaliwatan duhur mah sholat heula biar tepana ngarajah geus buka geus kari kageroan si gelis pujaan hati sayang abu di mana geus abu sebentar apa ini lagi pakai lipstick lu Ai sugan aing mah bieu teh susah aing euy. Nah kumaha kitu? Ai pek teh susah to. Alah. Ai pek teh geuning susahnya. Heeh. Ai tadi naon jol ibarat air. Malagung terangan dengekeun. Ai sugan teh lagu di Loid abah mah. Lain. Dengekeun mata kesurupan tong saliwang. Tadi kita kaalokan geuningan. Abah. Naon? Abi gelis siga bojang Karawangnya bener Karawang tanang wah tanding mana mah aya ge tunung jeung ditunung abah naon rek nempangan anu kagu hajat teh tadi hareup nu hajat mah tah nu mana abah da ieu kamana dia apa derek kan boga hajat dia pe boga panon dituna di mana sih eta nu hajat dihareup oh itu abah heeh geus sia kalakan itu atuh aduh mana eta nu payun tah ka dieu sok anteur atuh aduh Pak Hajat horas juah salema bersama lema tepangkeun ku hajat dibayar lagu banyak emang alah pelaku jos pelaku jos enakeun jos angker cokop di jos-josan teh tukang kenang jos tukang payung abah nepok ka api meni nepokkeun kana net sinjang teteh blakuk ai sanes bapak dede ieu teh cenah payung teh mohon abah kela keluarga besar di Cinamo teh can ditepangan di pali ditu abah sok papai kene waktu sok. Halo semuanya, keluarga besar Cinamo sama keluarga besar Palintang. Jumpa lagi dengan saya Julia
Agustinus, artis terbuka yang sedang viral di dunia mayat. Iya. Emang lagi nonton, nonton nonton ini tapi berdiri emang lagi Pardu kasambut sunat kalama abahnya ke orang telentah yang lila bisin kabujeng siang mohon. Oh ada ini cuma orang turun ke nihan sagarapan nya orang turun ke nihan sagarapan. Nam.
basa kanu kawasa wah mulengser sejadek pamita karena sebenarnya mohon di Mekar Budaya mana dijejak wae kudoa Satria tindak kanan Mekar Budaya rojong doa bagi keluarga besar pamugi apa nyangga punyung nyangakeun upacara dati Mekar Budaya wilujeng jekar abah coba sah